Aing teh antara ke kondangan dipangbelikan geus akan teh jadi anyar seberapa gram ieu nya 15 gram rek dipake kabeh anak nyamper las nyanyi urang diajakan ku aing ke kondangan. Aduh, aing pasti nyamper ieu sakedeung di lanceuk aing. Aing kumaha rek ka undangan teu boga emas, segede huntu-huntu hayam acan aing. Nginyeum kitu, aing rek koret boga lanceuk teh. Mere moalnya kitu. Cobaan ku aing arek diinyeum. Rek dua we aing mah keun bae cincin we, nu penting mah katuh hujung kenca aing make. Paduli teh segede huntu hayam oge. Atuh da aing teh boga emas-emas acan, rek nginyeum aing rek nyamper kitu nya. Apa tungguan heula, tungguan he adi dieu Ini pas aing biar ku aing rasakannya gua nginjem war kondangan hari kemana teh rasakan bae rek dipere batu alis ya wae si eta nginjem wae ka aing biar bisa wae dan aja cicing aja dulu dinya aing rek pere batu alis rek nginjem si akang berem koneng anu ini bikin ieu we tilu tah tilu aing dibikeun ka si nyai minta ieu minjem ieu mah bere aing diteuneun itu jelema teh lila teuing arek nyamper teh euy. aya Nyai, geuninganan aya tuh urang ka undangan teh mah ning siap-siap can can aing mah. aya tuh urang mah geus siap tinggal indik Era mawata moal urang. geus we kitu Teu boga emas aing nginyeum atuh euy. teu kudu dipake atuh lah emas mamanya teu boga emas teu make ari teu boga mah hayang rib-rib ieu we atuh nu dipake. teu bisa ieu mah teu meunangeun ku si akang menang meuli kitu urang meuli mah jadi anyar teu dipake Tingali. Cing ieu inyeum urang mere inyeum. mana nginjem ka urang itu ningali coba ke dia mana lanyana mana mau ukuran aku besar wacing gara pake ieu siap tah tilu pake kumana sia yang nginjem teh make eta pake tah ari teu gablek teu sayang mah make geus pake eta alus di mana tuh pantas Aing teh ieu mah batu alis. nu kieu mah kan ku dibeuli sateu duitna gede Ieu mah batu alis. pake eta hibur ini Allahu Akbar. Ngirakeun.